barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baraya sadayana, urang neraskeun deui carpon dina judul Lebaran tahun ieu kengeng Bapak HD Bastaman bagian kaji parantos kahaturkeun ayeuna urang keur ieu Lebaran tahun ieu bagian kadua. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Apal jeung ngarti kuring oge kana kecap no gencang, tapi ngerasa jeung ngalaman sorangan no gencang mah kakara ayeuna. Asa kumahanya, asa aya nu leungit, hirup teh asa teu kumplit deui, cuang cieung nyorangan, malah rarasaan aya nu dirabut ngadadak tina diri, nyesakeun gorowong kosong melongpong duka naon. Lain sakali dua kali ngimpi nangtung nyorangan hareupeun guha anu poek meredong mata keung, atawa ngimpi aya di halte anu hara-haraeun luak liuk taya sasaha lantaran tinggalin busna katinggal lapat-lapat ngajauhan. Hiji waktu mah ngimpi lempang nikreuh bari teu nyaho di kaler di kidul di jalan lempeng panjang taya tungtungna. Kenca katuheunana ngeplak tegal si awat-awat satungtung tinggal. Taya sasaha di jalan teh ukur kuring sorangan. Biasana mun tas ngimpi kawas kitu tara bisa sare deui. Ngaherang nepi ka subuh. Aya deui nu matak bingung lantaran samemehna tacan karanapan nyaeta beuki ka dieu asa beuki leungit kahayang. Bareto mah ngarasa loba jeung gede kahayang. Hayang itu hayang ieu. Hayang kitu hayang kieu, hayang kaditu kadieu, boh keur sadirieun boh keur kulawarga. Ayeuna mah mun aya nu nanya hayang naon jawabna teu hayang nanaon, atawa gideg anu hartina embung ditanya, atuh mun kapaksa kudu ngajawab bakal ngawalon teh hayang cicing. Dan nya atuh contona bae urusan di imah sasatna dipercayakeun ka si Mur jeung Enah. Tim miti balanya masak nepi ka mayaran kabang. Kuring teh muka salon kecantikan. Karyawana aya 5, eta ge kumaha maranehna bae kajaba mun aya masalah anu kudu direngsekeun ku sorangan. Enah bae anu ngawakilan kuring oge, jeung lain teu nampa pangrojong deui ti dulur. Tatangga jeung babaturan, tapi kuring anu mugen tara daek nedunan pangajak maranehna kaluar ti imah. Kitu jeung kitu bae meh 3 bulan sabada bapana Enah mulang ka kalanggengan. Nepi ka hiji poe kuring ngalaman kajadian anu ngageterkeun jiwa sorangan. Kieu basa Enah keur di sakola kuring asup ka kamar rek ngadon gegelehean. Di hanapeun anggalna mangi buku rada kanal, horeng buku harian, ukur bukaan saliwat lain dibaca. Timimiti nepi ka lamaran panungtung dina tulisan panganyarna kamari aya nu ngahudang panasaran lantaran tulisan ditempelan pas foto kuring bapana jeung manehna. Eusina make basa Inggris mun disunahkeun mah kieu. Keur boga pasoalan anu matak bingung, bener-bener bingung. Nu sajen mah moal ngartieun komo mere solusi. Ngan papa jeung mama sigana anu tiasa teh. Tapi papa geus pupus. Ari mama apan sakitu tungarana dikantun ku papa. Malah beuki dieu asa beuki parna katinggalna mah. Kuring sedih pisan ninggal mama kawas anu ilang sumanget. Sedih, sedih, sedih. Kuring janji ka diri sorangan, "Hei Enah, mun engke geus mandiri insyaallah rek ngurus mama.
rek jadi indungna mamah, amin. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Maca eta kuring ibarat keur sare tibra ngadadak di banjur lantis ku cai esa emer. Cipruk ti buburan nyaring sadar. Subhanallah Gusti, astagfirullahalazim. Nah, abdi teh ayaku egois ngagugulung katungaraan sorangan bari inget anak oge tangtu leuwih tungara. Kuring ngajerit dina hate, nginghak bari ngeukepan buku harian enah dina dada. Dedeh gelis, horeng salela ieu kajabati leungiteun bapa, enah oge leungiteun indung. Hampura gelis, mama tamelar. Kuring ngaguk-guk bari ngekeuweuk buku nyipta ngarangkul anak hiji-hijina. Puputon ka nyaah bapana, amanah Gusti anu Maha Suci. Sajeroning kitu kuring muji syukur ka mantena reh enah sanajan masih rumaja tur anak hiji-hijina horeng koloteun pisan. Dewasa, mikirna jauh, ras deui inget kana kasauran dokter Susi. Maja waktu kuring ngagoler kapiuhan dina ubin hanapeun layon, enah lumpat ka bumina menta tulung sedengkeun si emur sina ngabejaan tatangga. Masing bari teu eureun-eureun ceurik enah teu bisa dicara milu marengan dokter Wahyu mariksa bapana. Manehna deui anu mindahkeun kuring ka kamarna dibantuan ku dokter Susi jeung ibu-ibu tetangga sejena. Atuh salila hampir 3 bulan kuring kaleleban apan sasatna enah anu ngokolakeun rumah tangga jeung ngawaskeun salon kecantikan. Katangkes ku sorangan, kuring mah hampir teu milu-milu. Mesa jam aya di kamar enah teh ngabudalkeun kana langsaan. Lain wungkul ngadon nginghak jeung kapurba ku rasa hanyakal jeung asa dosa ka anak. Tapi lolobana mah ngahuleng nyarepkeun kana batin kejadian eta. Harita kuring asa menang pembuka yen pati mah estu mangrupa papasten anu mustahil dirobah deui. Eta mah geus kersana lain kahayang urang. Hiji kepastian anu bisa dirobah masing kumaha oge. Nu bisa dirobah teh tayalian sikep nyang hareupanana. Narek terus ngagugulung kasedih atau rek tabah nyang hareupanana. Eta mah kumaha urangna. Kuring sorangan geus ngalaman ngagugulung tungara anu ngalantarankeun anak kaluli-luli. Ayeuna waktuna ngarobah sikep nu geus kaliwat moal dipikiran teuing. Titik. Mending ge mikiran hirup ka hareupeun. Khususna ngadidik enah sangkan bisa mandiri tur mibanda akhlak pinuji. Ceuk kuring nekadkeun dina hate. Brek kabayang naon bae anu rek dipigawe. Kahiji barang-barang nu matak nyuat-nyuat nu mulang rek mimiti disingkirkeun. Pang-pangna papakeanana anu numpuk jeung agarantung dina lomari. Enah jeung dulur-dulur bisi rek nyokot keur kenang-kenangan sina marili sorangan ti heula. Sesana rek disidkohkeun ka urang lemur anu barutuheun. Kuring mah rek neundeun saperluna bae ka asup sarung baju koko jeung kopeah anu dipake basa ngantun. Kaduana urusan rumah tangga rek sagemblengna dikokolakeun deui ku sorangan. Moal ngandalkeun teuing enah jeung si emur. Katilu rek aktifkeun deui salon anu salila ieu sasatna teu karoris lantaran dipercayakeun ka para karyawan. Ras deui inget basa rek dipangantenkeun. Ibuna apa enggin sari jenenganana. Kungsi ngajarkeun ka kuring teknik pijet tradisional pikeun para ibu anu palai tetep peungkeur naleuhner jeung singset rarapet. Melayah harewosna bisi salaki menang bancang pakewuh teu bisa nohonan kawajiban tah kudu kieu mijetna. Bari nuduhkeun lebah-lebahna jeung prak nyontoan mijetna kana salirana. Harita anjeunna miwarang nyatet sakur anu diterangkeun ku anjeunna kaasup pahinumna keur anu palai paleungkeur jeung jajamu keur ngubaran anu ngarandapan bancang pakewuh teh. Sugan bae aya gunana ka hareup. Saurna,
Kerja menangna Enggin Sari kawantara tiasa nulungan pasutri anu paralai kagungan turunan. Terus terang harita kuring sama sekali teka tarik karena teknik judul kawas anu kitu. Komong baran bapak-bapak anu keur meunang bancang pakeuh mah baid. Kitu deui sanggeus boga salon kecantikan sorangan kuring mah milih teknik-teknik jeung kosmetika modern pikeun ngagelisan rarai, ngareka rambut jeung miara salira. Ayeuna kapikir taya salah namun ilmu titinggal Enggin Sari teh diulik deui. Kek rek diteangan catetanana da asana diteuneun keneh. Ceuk kuring naha teh kacipta bakal murudu langganan teh. Dasa atuh ibu-ibu anu teu palai garelis maranis bari jeung paleungkeur jeung rarapet deui. Tapi ari muka sabangsa klinik bancang pakeuh mah teu kapikir. Hariwang kuring sorangan engke nu ngaranapan bancang pakeuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Sanggeus meunang gambar naon anu rek dipilaku kaharep kuring kaluar ti kamar Enah. Diniatan moal cacarita naon-naon ka Enah, tapi rek dibuktikeun ku prakna bus ka kamar sorangan. Brus mani jeung diangir, cong salat sunat wudu jeung salat sunat tobat dipungkas ku salat duha. Husu pisan rasaan teh. Basa keur ngadua kurubuk roy lapar. Nu tara-tara teh make aya lapar biasa nama kudu setengah maksa maneh dahar atawa dianteran alas ku Enah ka kamar. Semangat hirup anu meh leungit mimiti timbul. Duka kunaon pedah eta meureun sanggeus maca buku harian Enah teh kuring leuwih sadar kana tanggung jawab salaku indung anu kudu ngurus ngadidik jeung miasih anak. Komo ayeuna sanggeus bapana Enah mulang ka kalanggengan, kuring kudu sekaligus jadi indung jeung bapana Enah. Ngahaja meme kaluar ti kamar teh dangdan heula make baju kekembangan. Teu didaster lalayu sekar kawas biasa, basa ngaliwat ke tengah imah kareret tina janela tutuwuhan di pakarangan ngemploh salubur jeung kembang-kembang oge marangkak. Moal salah salela ieu diurus di hade-hade ku Enah jeung Umur. Lalaunan asup ka dapur kasambak si Umur keur tungkul bari suksak siksik. Keur masak naon Mur? Kuring nanya ngarenjak. Ibu bade ngadamel urab Neng palai. Walona sanggeus neuteup sakedeung bangun anu pangling. Jeung naon deui? Kuring nanya deui. Semur sandung lamur sareng goreng tahu Bu. Walona. Mur, ibu mah asa rada lapar. Ceuk kuring. Euleuh, kaning teu acan arasak. Pokna bangun bingung. Tena naon Mor? Panggorengkeun bae telur setengah mateng 2. Sambal tolejengna tong poho. Sanguma geus asak lain. Ceuk kuring. Parantos Bu. Walona. Sambal tolejeng teh sambal anu bahana ukur bawang beureum, uyah jeung cengek direnlos kasar. Sanggeus jadi dicampuran jalantah saeutik. Bari asup deui ka tengah imah ngahaja ngaroris heula ruang makan. Bararesih piring gelas jeung cangkir nempat dina meja paragina. Gula kopi teh jeung kremerna parinuh. Madu sabotol can dibuka. Bareto mah sayagian bapana Enah anu baku unggal isuk jeung sore sok nginum madu. Malah aya jeruk nipis sababaraha siki dina mangkok sayagian anu palai ngaleueut hot lemon tea. Peso paranti ngeureutna ngagoler luhureun pisin. Keur neuneun keuretan urut meres. Muka kulkas eusina parinuh ku bubuahan, sayuran, lauk jeung daging. Kitu deui aqua tina galon kawas anyar ngaganti. Biasa nama sok ku bapana Enah masangkeunana. Ayeuna mah sigana direreyang kuduaan ku Enah jeung si Umur. Ngahlas beri reueus nitenan kaayaan imah tetep bararesi salila kuring 3 bulan ngagugulung katungaraan.
Salon kecantikan anu tempatna di Paviliun oge tetep mere hasil senajan teu kawas basa kuring aktif. Cenah loba langganan anu ngabolahikeun lantaran ngadaguan kuring. Atuh laporan keuangan unggal minggu ditepikeun ku Enah ka kuring. Tetela Enah teh bisa diandalkeun ngurus rumah tangga jeung ngokolakeun bisnis kulawarga. Di tengah imah ngajanteng sakedeung hareupeun foto rubak di figuraan foto kuring diuk dina kursi dihapit ku Enah jeung bapana. Biasa nama mun kaliwatan tara direret sabab sok tuluy nginghak, tapi ayeuna mah ngahaja nangtung persis hareupeun foto. Pikiran teh kumaha geledug batuna gejebur caina bae. Buktina teu sakara-kara, ukur kagagas ungkul henteu jeung terus nginghak ka Wasasari. Hareupeun foto sanggeus hadiah kanu geus mulang kuring harewos. Pah, doakeun mamah rek ngajalankeun pancen salaku indung jeung bapa Enah. Poe eta memeh Enah balik ti sakola, kuring geus meh rengse misa-misakeun papakean bapana, mana nu rek dihajatkeun, mana nu piliheun Enah jeung dulur-dulur. Ngawadahan kana dus mah engke bae dibantuan ku Enah. Keur sorangan mah ukur misakeun sapasang kameja jeung celana panjang kameumeutna, sarung baju koko jeung kopiah anu dipake pangakhirna deui. Lain keur paninengan kasijena tapi keur ngingetan diri sorangan. Yen hiji waktu bakal mulang ka kalanggengan kawas manehna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Pas sore basa balik di sakola, Enah heraneun nyampak kuring keur maca koran di tengah imah, nyangigirkeun cik kopi ngebul. Kitu deui ninggal papakean bapana numpuk nadipan meunang nilepan. Teu barang tanya, tapi beungeutna kaciri marahmai, sigana mangartieun. Bari jeung bungaheun meureun ninggal kuring geus cager. Buktina basa barang dahar peuting, Enah nyarita bari imut. Enah mah binga pisan mamah, tos liren tapakna cenah. Antiem jeung tara loba nyarita Enah mah ngalah ka bapakna, tapi mun nyarita sok pikasirieun batur lantaran remen kaluar istilah-istilah atawa kecap-kecap orsinil. Upamana bae kursi makan paranti diuk bapana disebut kursi presiden, atawa nyebut papah bos ka bapana mun manehna keur rada ogo. Kuring mah menang julukan IPGG, singgetan tina indung panggelis-gelisna. Mata krebeh irung sanajan nyebut kitu teh biasana mun aya kahayang. Basa dititah milih pepakean bapana keur kenang-kenangan, Enah nyarita. Enah mah bade milih ieu bae jaket anu warna biru toska, kameja kotak-kotak, celana jeans. Sok maco ari nganggo eta teh si papah bos mah. Sareng-sarung parantina tepan deui, nu ieu mah pokna. Ditawaran bisi rek nyokot deui anu sejena, jawabna tatag. Taos cekap, tapi bari ngalima basa buru-buru mawa papakean bapana ka kamarna mah. Rada lila di kamarna, barang rek diteang, manehna kaluar manten. Beungeutna sabiasa, malah meunang diwedak rapih, moal henteu nyumpulkeun tapak ceurik. Ngaragangan indung meureun. Waktosna mitra kaum dangu cag. Lebaran tahun ieu kengeng Bapak HD Bastaman bagian kedua urang cekapkeun dugi ka dieu, ke insyaallah urang teraskeun ka bagian anu salajengna. Hatur sewu nuhun, dikantun heula ku si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif
serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com